anu nuju nunggu tuntunan doa jeung istighfar. Mudah-mudahan ku ayeuna kehadiran urang di dieu karuhun urang nu aya di pemakaman ieu sing ditambi rahmat Allah mun pareng keng adabna dicabut tina adab digentos ku rahmat Allah dilegakeun di alam kuburna dihapunten sagala rupi dosa perdosaanna. Tutunggul lain jahul jang pemunjungan, tetenger lain ayeuna tanda jang pemujaan, tapi bukti jeung nyata eta teh banusan keluarga urang karuhun urang disempurnakeun secara proses Islam. Salawat kali salam tetap semoga dilumpahkeun ka junjungan urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluarga sareng ka para sahabat we ka para tabi'in anu malamandar urang ing syafaat jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngan aya salah sawias ieu barangkali malapat ka abdi Haji Yusuf ceramah mawa keri siga panji gumilang. Ai danyekeun ke perkara sejarah. Hapunten kasuhun ieu teh maksakeun rada ngaroroncot. Naon sababna sieun teh sukses dina acara duduk dadah. Alhamdulillah Bapak Lurah Sudaryan ngadantun atas nami DKM menggalang kata sarang cerita. Alhamdulillah saya kajabi lintang tika hiji hapunten kasuhun terutama ka Palurah abdi nyelenggarakeun ieu teu pernah minta bantuan ka desa. Nu nomor kedua panginten ieu teh saya sanes agenda urang sararea, kewajiban urang sararea. Notabene umat Islam piraku terek nyambut terek meriahkeun karena bulan Hijriah tahun Islam. Batur wae menyambut tahun baru Masehi merocek kantong puluhan bahkan ratusan juta kanggo ayeuna kembang api dari hura-hura. Nah atuh urang mah dibentak pincuk gua sigi gada manikeun ka hitung-hitungan. Tapi alhamdulillah abdi teu nilai kadar, teu nilai nominalna, tapi ditilai tina kreativitasna. Walaupun duduk kada kleres penginten ieu acarana alhamdulillah hatur nuhun di ujung kidul palihan ayeuna SBCC dibikeun ka palihan kaler sasak besi. Alhamdulillah terkumpul pincuk 164 ku ucing 2. Atur nuhun kanggo pasadayana boh tuangeun, boh leueteun, aroteun ieu teh mudah-mudahan kasayan ibu pasadayana dicatat sebagai amal soleh. Ditampi ku Allah Subhanahu wa taala tur diniatan sedekah urang sadayana ya Rabb mun pareng abdi sedekah sai saregot sangu sahuat tuangin sayeuna naon sagede pareng kening ganjaran ti Gusti. Mugia ganjaran eta dibugikeun ka karuhun abdi indung Bapak abdi, dulur-dulur abdi, karuhun abdi nu aya di makam Selawi khususna. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nomor ieu sambutan Pak Yayan direncanakeun manawi tahun payun aya nyiswa urang sadayana. Hapunten kasuhun dina kesempatan abdi lain terek hate cerita tapi biasana ku sonde atuh ieu tawa jadi dengereunah ieu. Maka Palurah sambutan teh ahnya sakedeung nya teu para rubuh
Itu teh pakai tingkut penyenahan telak. Wargi hadirin rahimakumullah. Parantos maklum bahwa yang setiap pergantian waktu sok aya istilah cerita sareng sejarah. Sakumaha sakitu urang sadayana panginten pati nyeetkeun 1444 Hijriah dipungkas ku doa akhir tahun. Geleduk maghrib ngong adan lungsurlah tahun baru Hijriah 1445 Hijriah gerdei ngadoa awal tahun. Muga-muga tina pamungkas sareng pembuka ieu Allah ngabulkeun sakumaha diaoskeun doa ku urang sadayana. Ananging ku ayeuna bergeserna wanci bertahap namangsa pergantian dina waktu ieu terutama urang ditelan waktu umur urang tahun ayeuna bakal ngurangan jatah hitungan leuwih dina 45 jadi 4 genep padahal jatah tinggal sabaraha poe deui. Kukituna sing janten renungan pada saat ayeuna lain yang sakadar orang penonton tadi nyugikan Ustaz Uyun antum lana salafu wa nahnu lahu taba'u wa inna insyaallah bikum lahikun. Anda duluan masuk liang lahat, aku akan menyusul nanti jika akan ada yang menguburkan mata singa hatim relawan makbaroh. Lamun seug urang teu aya nu mirosea, teu aya anu mulasara, ngabebengkang, bau bangke di daratan. Numawi beruntung sekali kaluhur garun urang dipulasara dengan sempurna, disiraman, diboehan, dimakamkeun dengan sempurna. Muga-muga anu ngalaksanakeun nu hirup urang sing janten amal ibadah. Kalian penginten insyaallah ya aya sibating sebagai tim relawan makbaroh bahasana kieu tinggal daek paehna aing daek ngaruang. Wargi hadirin rahimakumullah. Di setiap waktu, setiap mangsa jeung setiap tempat ngagaduhan iklim sareng fenomena anu berbeda. Alhamdulillah di desa Selawi ieu panten aya nu pandang karuhun. Pandang ayeuna pahlawan, lima pejuang agama nu disebat ulama, wa lima ayeuna pejuang negara nu disebat raja, nya rojo, nya wali. Itu seperti karebet atau napi Joko Tingkir. Tah kaleresan urang catet sareng karuhun urang nu disebat Mbah Wandu Kusuma. Kaleresna urang Ciayam Selawi karuhuna teu di dieu makanna nu jenengan Eyang Patrajaya anu sok kasohor Mbah Cihayam dimakamkeun di Dukuh wilayah Surabaya. Anu jasana ngadamal walungan pengajian. Isi pengajian dugikeun ka ayeuna hilir dugi ka Cimanuk anjeunna ngadamal eta walungan tanpa beko, tanpa pacul, tanpa alat, cuman kursi yang datang. 2024 mah yang kursi saya kudu pemilihan jabatan kampanye. Iya mah datang, hapunten palora.
Naon cenah teh? Kursi. Walungan. Eta harita ya usulan. Karena di Selawi kedah aya kelanjutan keberlangsungan hidup manusia pada umumna tina pertanian aya sumber air di Cijambe legok antara Penyingkiran sareng Nagrog mangka didamelkeun solokan. Mung eta solokan Eyang Patrajaya hanya nigas awi tuluy di bolongan sayang digusur sapanjang eta gusuran sai nyeremih tina ayeuna kele mangka ngagulumbung jadi walungan Ci Pangatsian lewat Ciloa lewat ayeuna Katijayam ka mana ka Karapiak langsung ayeuna ka Tali Kalame Dilame dudukeun ka Surabaya, di Surabaya menuju ke Cimanuk. Itu jasa karuhun orang Eyang Patrajaya. Maka sangat khianat sekali bila mana orang ngaku keturunan Eyang Patrajaya nusok nyeret-nyeret disusukan. Lalu itu kedean susukan kalau ayeuna dirucuk jangan gedean sawahna. Aya nu kitu. Itu mengaku ayam jadi keturunan jeung rerehan Eyang Cihaya. Maka kuasa gitu kita harus bisa melestarikan karya-karya karuhun urang, bahkan ditingkatkan ulah eleh ku urang-urang ayeuna pedalaman sapertos urang Baduy. Orang-orang ayeuna di Tasikmalaya anu pedalaman anu anti teknologi canggih dan mutakhir sehingga itu dibid'ahkeun didolahkeun. Ari urang karya karuhun urang malah dirusak, dihancurkeun. Tah tumali sakitu mangka pamohon ka marangkali pada khususna ieu nu pertama jeung nu utama adalah ku orang tuana dikenalkeun ka karuhun urang. Minimal atuh nyahakeun ka aki ka uyut ka baok jangawareng udeg-udeg jantung siwir ada dada di karapa-karapa ka tuntar mawur tumpak jalan. Wargi hadirin rahimakumullah, di dia ayah merimakan kedua Mbah Wanda Kusuma. Kakusumahan tetesan anda magulis secara biru karena ia turunan ulama. Oke sakti kesaktianana pada saat menuju menang menghadapi tamu kalangan pamegat memang daya pamegat. Manakala kasumpungan tamu dia kalaresan tamuna istri ayeuna ngajangelek sapertos istri jenis nu tujuanana ngarah teh haram nghareupan lalaki kawel lalaki dina beda jenis mangka ku saking saktina dijulukan Mbah Wanda Kusuma sanes berarti Wando kun saatana puji Islamina dua sanes tapi ku saking hebatna keilmuan dudukeun ka mampu ngagipekeun salira saling jenis tina pamegat janten istri seperti itu dan dosan rupi sang sejatina mawi urang oge mudah-mudahan atuh sintiasa mencela putra mencela putri ayo rajin mencela teh kada mikang hewan yang nyela unggul ka batur lalaki nyela awewe awewe nyela lalaki cara mana maksudna kudu bisa ayeuna beradaptasi seperti Mbah Wanda Kusuma. Salah satu contoh punten orang Cihayam, orang Selawi baru Selawi itu pada emas Selawi bahwela tuh terus Selawi milenial nomor guna margitos dibuka secara ayeuna destinasi bambu center. Terus melanglang buana bukan hanya di kabupaten
Burana bahkan di luar negeri selalu sudah ayeuna terbaca. Makanya orang Selawi harus mempertahankan kultur Selawi. Cara seperti mana orang tinggal eta awi, eta awi, di mana awi kandel ngan ponok ruasan. Di mana panjang ruasanana ngan ipis, tapi satu persatu ayat buku demi buku yang disebut ruasan. Tah urang oge nya kitu keneh hirup kudu seperti awi tuna pada punya anggaran jeung punya batasan. Ulah kabablasan. Lahir di Selawi, gede di Selawi, terus jadi manusia mandiri, punah ke kota tapi ngareret ke Selawi, tidak ada kontribusi. Di mana paeh bangke sekarang diserenkan tim relawan makbar dari cahaya nanawanan itu kenohonon asan. Ulah tidak gitu. Itu manusia punya adat, punya galur, apa karena tata cara tawari karuhun. Jadi maruan kali ini hadir orang lahir di dia, gede di dia, kudu siap ngagedekeun kalembur sorangan. Daya makumaha kalah kawe doktor, profesor, insinyur, miliarder, kita tajam udunan karpet ngomel bari temare. Orang Selawi ceritana Sirian lamun pae. Kunaon cirianana? Ketutung we. Omat orang kali ulah adu belajar hayang gede pun digedekeun ku batur geus gede meceh ka batur. Beadab. Tos salajengna ayeuna kana masalah itu di urang teh aya Mbah Wando Kusuma, aya Mbah Jiom, aya Eyang Marti, aya Mbah Dinar, aya Eyang Mbah Camat. Nanging hapunten bisi abdi keng budak kene kana nyobolan kene atuh kakare kamari hirupna. Kakare ayeuna ge hirupna. Margi ieu teh ayat cerita tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan. Hanya cek paeucek-ecek, beja cek pabeja-beja, senah cek meureun sugan mudah-mudahan kadituna aya bener. Salah satu di antawisna Mbah Camat anu notabene jenenganana eyang ayeuna Jaya Kusuma. Ieu teh saderekna Mbah Cibunbun, Mama Mbah Tolib, Mah Toyib Cibunbun. Raina mung teu ibu. Sarama sareng Mbah Toyib Cibunbun. Ngadu makan jadi Selawi kanggo nyafaatan sareng nganggo kaberkahan pur urang Selawi. Kita bangga. Jatuh karuhun Mbah Camat. Jenenganana cenah disebut teh Jaya Kusuma. Terus aya Eyang Dinar, Eyang Marti. Ari Eyang Marti teh nyatana salah seorang anu film mawi kaya makan di dia mung di dia jodohnya Mbah Wando Kusuma. Wallahu alam sebelum wallahu alam sesudah margi aya amanat di Prabu Kian Santang wayahna mihape ka ieu barang. Marti mihape ieu barang. Anda tidak boleh memegang tapi silakan kalau mau dipotong. Bukan Anda kebetulan. Nya ieu ditutupkeun deui ka saha ka Eyang Jalap. Sok istilah disebut mah jangkung dimakankeun di Ancol.
sekitar 300 tahun 400 tahun ke belakang ia dititipkan ke Mbah Jalad. Eta Mbah Jalad orang Jawa Timur, utusan Raja Mataram di ayeuna Lombok, terus ayeuna ngabeking harebet nu disebut Joko Tingkir keur ngamankeun nyelesaikeun anu teu paralebuh di Jawa Barat. Di ayeuna asistena harebet adalah salah seorang nu disebut Dadung Ngawuk. Ningali eta Dadung Ngawuk teh ngiring tadi sementara harebet mulih ka Jawa, Dadung Ngawuk mah bertetap di Jawa Barat. Nu istilah disebut Eyang Jalad Cenah. Percaya moal diganyar, teu percaya moal doraka. Lajeng nikah kagungan putra jenenganana Mangun Wiryo. Mangun Wiryo gaduh bojo kagungan putra jenenganana adalah Anggo Wiryo. Anggo Wiryo kagungan putra jenenganana Mbah Iya. Mbah Iya kagungan putra jenenganana Eyang Nawawi. Eyang Nawawi kagungan putra jenenganana Haji Umar. Haji Umar kagungan putra Haji Hasan. Haji Hasan boga anak Haji Yusuf berhak ya kan. Tong macam-macam kali. Turunan Dadung Ngawuk. Timbul pertanyaan dari Haji Yusuf mendemek kemek. Ayah turunan Aden. Aden gitu. Di mana galurna? Di Inung. Haji Mah putra Haji Patah. Haji Patah putra Eyang Alihuda. Alihuda putra penyaha kadituna nu penting putra katurunan Mah di Lumangan non di Cigemor. Di Cigemor aya sesepuna di dinya nu disebat ayeuna Eyang Dalem. Non lembur mah teh nya. Kiralawan. Eta ti Kiralawan sajajarna sareng Eyang Wali Cibiuk sareng Mah Ketib. Ieu teh turunan Mah Ketib. Jadi adena sarua heula kana Haji Yusuf jeung urang wates. Luhur kana di dia adena jeung urang wates sok dibejakeun. Ngan sor Eyang Yuda euy kata urang mah da ka kampung ka lembur ayeuna dulur-dulur mah mesti diangokeun. Aden Atang, Den Robeni, Haji Abdurrahman, terus diparake termasuk Haji Ito, Haji Gede kadarinya, Haji Lutut, Haji Lembut aya. Tiara ngokeun yang batur minimal aceng dipake. Kulantaran ngaliwatan si Pansar bari erek kalembur ka kampung buburuh macul manya aya nu buburuh macul sebut neng jeung Aden. Manya aya Aden buburuh ngaramet. Urang piceun palikeun di Pansar Adena teh. Piceun kapanggil teh hilir kuno kaki 4 jadi we Aden. Bisi Haji Yusuf lain turunan Aden. Tah obat teh Aden. Ulah gahina. Ulah ngaheureyan. Itu asli putra Haji Abdul Patah. Insuna Eyang Haji Alihuda. Itu secara jalur sareng ayeuna secara keturunan naon sababna harus kita bangga punya karuhun orang hasil perpindahan
bari hasil pertekan anu sah nu resmi tur urang keturunan umat Islam. Ayeuna apa dipertanyakeun atuh pan urusan Habib di baka air, apakah Habib KW atau Habib asli? Habib. Terus itu nanti termasuk aden merenya gitu. Ayo kira-kira bangsat motor mah tong aku aden. Kira-kira bukan hutang terhadap mayar tong aku neng. Punten, hapunten, kita sudah pengaruh gue. Abdi bang ngomong tadi. Keamanatan pangbejakeun keturunan nu ngarasa boga karuhun. Da urang lain keluar tina belahan batu. Tapi sing inget bahwa yang Allah Subhanahu wa taala lain erek mandang keturunan lain. Surah Allah Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Sabenerna Allah terek mandang casing, terek mandang clear, terek mandang pangkat, harta, jeung ayeuna sarupana tapi nu ditinggal ku Allah hulu aktif manusia kasolehan. Sanajan anak si itu si eta, tapi eta jalma menang pitulung Allah sareng menang rahmat Allah sawarga bagianana. Sawarga tu pancakaki dan tidak melihat latar belakang background dari manapun, nu penting muttaqin. Salah satu contoh hadis netelakeun para kiai maparkeun sering kali orang mendengar bahwa yen aya jelema anu jahat petualang jahat luar biasa, tapi karena dosanya atau makhluk Allah anu berbentuk anjing nulungan mere minum mere ngopi ka anjing geletuk maaf menang hampura Allah sawarga bagianana. Karena keikhlasan jeung ketulusan melaan nyawa makhluk Allah dengan lillahi ta'ala. Kada itu sebagai pikir atau hari kita mah cenah ayeuna nu sok mere nginum ka anjing marawani ka sawarga urang ngaruput anjing we. Sanes eta ukuranana sama. Tapi sawangsuna aya jelema hiji awewe tukang ibadah. Haji malah tukang puasa, tukang sholat, eta kudu meh ngurungan ucing di kurungan teri dahar minum, teri lepaskeun nepi ka meninggal dunia eta ucing akhirna jaya hadis dakhalat imra'atun fi hiratin awalnya masuk neraka karena bongan mainan ucing walaupun secara tidak langsung. Jadi itu kemarin saja itu dipadukan antara hadis kalau ulama sareng ayeuna keterangan mangka dina masalahna bahwa yen manusia tidak dilihat latar belakang. Sokoma gitu banyak kerja orang keturunan lain turunan dalah biru, harta teboga, pangkat teboga, goreng akhlak, nurus tulung matoroga. Cik atuh orang turunan rakyat jelata biasa ngarumasakeun maneh sing lentur hate, sing sabar hirup jeung sing tawakal. Itu bisa jadi ukuran pangkat jeung harta. Bukti jeung nyata para miliarder, para milioner anu baleunghar luhur pangkatna akhirna kumaha bingung di alam dunia ini. Tepatani jeung kasugeman hirup, tepatani jeung kesejahteraan, tepatani jeung kenikmatan yang abadi. Mangka bahasa itu keterangan netelakeun faq la yang bagi takdumul jahil wa in sarafa nasabuhu. Telayak jeung pantas manusia ngabue diri jeung hayang dihormat-hormat ku batur
lamun dirina goreng akhlak jaba bodoh. Jadi kehormatan adalah kahiji boga ilmu. Tercukup boga ilmu tapi ku akhlakul karimah. Boga ilmu ditunjang ku akhlak nu hade itu unsur. Tapi jelema boga ilmu akhlak na goreng itu sok hanyaka. Nah, maknya tete ngaji bisa sorana hade ngani sok aya rada kumawani kana barang batur, sok nyatu pirakeun kana barang batur, sok jorok, sok botrok hanyaka. Ares mangka kumari sakitu salik diri pribadi mumpung ayeuna tahun baru, mumpung ayeuna weutu keneh ulah sampai kategori manusia masuk karena zaman anyar tahun baru ieu terbagi 4 bagian. Hiji jelema nu untung, 2 jelema nu sangat beruntung, 3 jelema nu rugi, nu kaopat jelema nu sangat rugi. Nu untung jelema di mana amal kamari 10%, tahun ayeuna mah jadi 15% untung. Nu leuwih untung dina 10% jadi 100%. Nu rugi jelema amalna nepih anger tahun kamari jeung tahun ayeuna. Nu sangat rugi turun dina amalna tibatan tahun kamari. Nu malusar palurayayan tahun kemah urang tingkatkeun tina 60 puncuk kemah 100 puncuk. Ibu memang biasa mencuk jeung tempe jeung mau kemah jeung dagingna. Ayeuna bisa mencuk jeung bihun nasi gelut kemah jeung pabrik bihun. Kakarek bisa ngeruntun cai asmi asal minum. Cai heran pahili itu jangan makan, jangan bahan. Nah, hiji cai jangan makan dikucurkeun dari ngucapkeun saqallahu sabiba rahmatun wa barada saru wa matwaru. Nu kadua jangan paham supaya ulah garing jeung gerong. Tang kemah berarti meren tahun engke KRT idir saya kiruh namanya kopi ulah saya herang orang doa non sababna karena paniatan orang jeung hasrat orang bakal ngadorong karena kebutuhan orang. Di mana-mana orang semakin lebar pemikiran, semakin jembar kahayang, semakin barahan rizkina, semakin diobral rizki ku Allah Subhanahu wa taala. Semakin pelit, semakin pedit, maka semakin miricit tadi teh. Wargi hadirin rahimakumullah. Sungguh ngagaduhan 2 pusaka. Nu ieu hanya bisa nyekal sementara waktu. Sabab ieu pusaka titipan di eyang jalan ka putra pameget Cika. Kalarosan Haji Umar gaduh putra pameget Cikana wajaja. Jaja gaduh budak anak Cikana Jojo. Kira-kira lamun Jaja boga anakna Cikana Jojo meunang ka jeje. Jadi Haji Yusuf teu bisa jeung teu berhak ngampihan ieu barang. Naon sababna? Margi aya aura bukan dipupusti tapi harus dipupusti. Bisi teu bisa mupustina. Sementara kana inu kieu kadang-kadang sok bisa mata nyelakakeun kana dirina. Nomor kedua gaduh sorban. Punten. Ieu sorban umurna cenah ieu teh geus 360 tahun. Bentuk siga kieu. Amanat dititipkeun mung ieu mah teh dipastikeun kudu ka saha dibikeunna.
kumaha jorojo wae engke dacek numerena oge jorojo dewe kasih lain. Nu mata tong aneh haji supulang amping ke Mekah mulian sorban teh ditu. Lain ayeuna sabab ieu lain tapi barokah orang tua. Ngamumule anu teu aya. Da ieu mah tidak pengaruh apa-apa. Hiji barangna geus siga kieu. Ngan kade eta omat hiji ulah dipake nalika seuing ka pasar. Dua ulah dipake ngusap kesan. Dipikir Pak Abdi, lamun najis memakai sorban ke pasar teh betul-betul nu gelo anyar. Sabab dia teh layak dipake, hanya dipuput we. Tah kukituna bapak-bapak terutama marangkali sadayana ieu peninggalan-peninggalan dikaruhun urang sehingga nepikeun ka batur mah ka Amerika hasil survei di UNESCO menjadi harga mahal. Abdi ending bade ka UNESCO. Bade ka dieu, tapi ditanyakeun aya sing teh nuju ka Subang, abdi engko. Dan gimana teh kanggo memperlambat waktu karena sebenarnya ngabumbang. Serusat le insan setengah malam tong wakadi mimitian tahlil. Apa? Maka sok menghaji pada pidato menghaji sepuasna mumpun moal anu mayat. Mana teh? Mana bencok? Mana? Emur. Urang selalu teh gaduh galur karuhun urang di dieu Mbah Wanu Kusuma. Salaresna di Ancol Lampung Seueur Waliullah. Di antawisna Eyang Nur Kiban, ramana Mbah Camat. Aya Mbah nu disebut Mah Gani di Ancol. Terus aya deui Mah Taksim di Ancol. Itu karuhun cuman orang-orangna teu biasa memelihara. Nu mawi di urang mah alhamdulillah hatur nuhun ka sarena terus memelihara. Bukan dimitoskeun, bukan dak dipuja-dipuji sarupana, termasuk aya tangkal angsana. Jadi totonden jeung sasandran hiji dangiang lembur sok aya pengaruh. Sehingga aya jelema anu rek nuar eta tangkal angsana teh teuing. Nu aing lain, pelak aing lain, teh teuing. Punten sakedik kamari anyar keneh aya anu butuh injuk. Nah, tangkal kawung. Datang baru ke kamang on, ke kamang em, terus kena ke pahaji. Dari palurahayan ke pahaji. Hari abdi ke rumah samelak, atau tahu, balung cari. Urang Malangbong butuh kawung sek abdi. Nyarek moal, nikah moal, itu mah kumakarok. Nya tadi dipeser ku abdi cenah kabung eukeun iunjukna. Teu sawiya sareng dipenta rek dibeli. Ngan abdi ngampekeun moal. Nyarek moal. Isuk-isuk datang tukang eta induk. Cek abdi jadi berurusuhan teh jelema rek mayar. Datang ka imah bari jebleh, Bu. Demi Allah Pak Haji moal jadi dengan bejakeun aya naon. Itu pengaruh. Terus deui ayeuna disadap sadat atuh eta kawung teh nya. Disadap ku Mang mana Mang gula jadi getih cenah Mang Haji. Borolah jadi gula. Berarti ia bukan untuk ekonomi, tapi untuk meningkatkan aura ekonomi.
Makanya jangan sekali-kali Anda boro-boro nyun salutak dimakan, nyun culangan dimakan, ngomongkeun goreng na jelema nu geus dimakankeun itu dosana jauh lebih gede. Naon sababna teu bisa minta hampurapan urang. Karena itu geus putus hubunganna. Jeung menghirup anaman minta hampura bisa, sedangkan nu maot nyeun kagorengan di alam dunyana lain dicaritakeun kagorenganana tapi pang istighfarkeun jeung pang doakeun. Mangka dina kesempatan ieu kamari atuh nu wacana hoyong jarah masal mangkukna sareng para ustad eta peuting ahli kubur geus jaring kelak aktor beakan ari. Ngancek aduh hei ahli kubur bejakeun ka keluarga sia mun teu nincuk mari pandoakeun sia. Tah ieu lain ekonomi contoh itu aura untuk mendongkrak dan mendorong dina ayeuna dina kesejahteraan ekonomi. Wargi hadirin rahimakumullah, Desa Cirapuhan tos kantenan kagungan Mbah Ciblimbing. Teras ayeuna Desa Samida kagungan karuhuna teh aya enam urang Samida. Aya urang Samida. Mang Bah kalah nyir tengah urang Samida. Di pasir makamna nu disebut Uyut Ajib. Itu merupakan hiji kebanggaan. Cigalir Eyang Sura, Eyang Jalari. Anu mana Eyang Jalari eta puterana Eyang Sura, mana Eyang Sura anu nyalametkeun Demang Sumedang nalika teu damang dipangguguritrankeun cagir tina penyakitna. Lajeng ayeuna di Desa Putra Jawa kagungan Mbah Cisoro sareng Eyang Santri Panguhun Cipuya. Salajengna Mekarsari kagungan Pasir Padu. Masih sakaruhun jeung urang teras aya di Jati Mah Jati itu merupakan hiji standar parameter kanggo kamajuan jeung kebanggaan masyarakat di wilayah masing-masing, termasuk negara antar negara. Kebanggaan sareng ayeuna punya harga diri negara itu adalah ngamumule kana karuhun. Ayo karuhun kagungan budaya. Sing sajelema ngamumule kana budaya karuhuna mangke sarejeun ngamumule kana diri jeung negarana. Margi cenah ukuranana ukuran budaya manusia. Ayeuna kan budaya tos ampir punah. Nah, kapungkur budaya baheula mah budak rek sakola teh balik sakola ngari ngalasulu ngabantuan indung jeung bapana. Eta budaya zaman harita pendidikan orang tua hari ayeuna sabahit budak geus SMA ganti softtek masih ku ilungna keneh. Kacida. Mangka dina masalah kemandirian parantos hampir lebur. Dina kesempatan yang sangat berbahagia, kesempatan yang sangat berharga, ieu teh kadang disebutna ayeuna suasana emas. Simpureun nyampeukeun dina kesempatan kahiji urang silih doakeun jeung kepada urang. Baik itu nuheureut walaupun tos mau. Nu nomor kadua urang silih tepungan silaturahmi. Nu nomor katilu pancakatikeun deui tina jalur jeung keturunan saha eta
urang mana eta, di mana eta, jeung reka mana eta. Saha maneh, di mana maneh, reka mana maneh, jeung ti asal di mana maneh. Insyaallah sifat egois dina teh bakal luntur. Moal muncak teh, moal tepuk dada, aing teh saha, aing teh nu mana teh, moal naon sarana. Berarti geus siga karuhun urang mah tinggal parentu tutunggul geus teu aya nanaonan. Iwati nunggu transfer doa di keluarga anu soleh. Maka seruan pengimbauan Kanjeng Nabi, anjeun kudu boga pegangan di antara salah siji yang sekian. Di antarana nu salah siji nu tilu pek salamet anjeun balik ka alam kubur. Hiji lamun geus loba amal soleh. Amal hadenya. Geus loba amal hade urang. Baik amal secara langsung ke Allah atau amal lewat manusia. Nu nomor kedua, boga ilmu anu geus diamalkeun kabatur bari dimanfaatkeun. Nu katilu, boga anak anu soleh nu bakal ngabantu doa pada saat orang meninggal dunia. Di mana geus boga bekal eta, sekelan eta silakan Anda gerak daftar Katim Relawan Makbarah. Kira-kira ngariweukeun baturkeun emah teu naon? Nah, objek kudu santun orang. Secara manusia siga karuhun urang, pangna diperingati, dijarahan ku sarada karena ieu keluguan dan kesantunan. Minimal atuh nganohon-nohonkeun ajelema nu ngabantu. Sabab manusia teu bisa berdiri di atas kaki sendiri, hanya bangau yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Angger dibantu ku batur. Mengatak surah Allah, syu'ban luta'arufu, jelema anu berfadilah berbeda-beda supaya saling menghargai dan saling menghormati. Pada saat ini aku tidak membutuhkan, tapi pada suatu saat membutuhkan. Salah satu contoh di antaranya ya aing mah teu modar bau mararuang itu sia ulah kitu. Cipta anak urang sing jadi anak anu soleh. Ngadoakeun ka urang. Betapa sedih keluarga besar barikeun sukses ekonomina pada saat meninggal dunia sing haruleun eueuh bisa ilarugi. Anak-anak balabat unsur narunyek pangkat nalaluhur harta naloba mobil naglamor himah bertingkat, tapi pada saat meninggal dunia datang ke makam ngan ukur ngalu leweh ungkut teguna. Tapi harus ada salah seorang di antara keluarga yang bisa mimpin doa. Yuk, siap nyetak anak soleh? Siap nyetak anak soleh? Siap, kita mengharaya amat ini. Montong siatong masantren sok loba curak sare. Nu halal nu hayang karesep aing jadi haram. Dagangan sama sunatu da sok ngaji wae. Mate seueur saya ngaji wae. Bari sunatu usad-usad ge nu baleunghar. Ngomongna teh goblok pisan. Nah, betul nu bener, keuteuh we senarek muludan untuk entak saur. Rek jarah untuk entak, berarti ustad salangsara. Geus tong masantren bisa jadi ustad sangsara jadi ustad. Pokoknya harus dipahing kalimat seperti itu. Bila kita bagian anak soleh, atau sugan amal urang soleh. Di antarana amal soleh paling letuk imah tetul ada putarik ngikirkeun runtah di jalan. Lain malah jorok misalnya runtah ke jalan. Halo, ulah sok jorok terutama di tempat umum.
Lumulung sotek ke tengah jalan. WC masjid. Mepetan atau gorong-gorong nanti direjek teh eta sotek jeung pempes meluluk. Di Amerika atau di mana? Di Asia Tenggara. Jelema sapi. Ya Allah, pelan-pelan, jangan membuang sampah sembarangan, jangan membuang sampah di sini. Tapi eta jelema lumbi kapan nih? Siapa mungkin pelan-pelan itu cina jangan soten membuang sampah di ngaplang jadinya di sini. Karena cuma kebelah gitu. Sok amal soleh termasuk ibu-ibu, bapak-bapak anu sok biasa bebersih ngora di makam di dieu nya niatan urang teh amal soleh. Tapi tujuh umat kedah santun disapukeun wilayah komplek makam keluarga dirawu uruntana dibeterikeun kana makam batur tuluy didurut di dunia atuh anu kumaha sakarepekan. Sianat ya kita karena itu bisa sudah natu ilmu sekecil apapun saya itu jadi amalkan sareng ayeuna natrat kanggo balarea itu ibu pasadayana nu terakhir bisi panasaran ieu keris sagede kieu jerona siga naon jeung naon jerona ieu teh awi keris awi urang Selawi boga pusaka awi dengaranan Selawi lain urang hirup dina Selawi tapi boga waktu sela-sela waktu dipake ngagarap ngurus awi keur nopan kehidupan sudah kumaha jerona urang dukanya bismillahirrahmanirrahim nyongkeun widieu ye kana kagungan aya marek salah kata tinggal pulang yang sedikit itu bisa malam lagi hanya sedikit bentukna warnana iya siga anu rahit make ayeuna teh soplas ieu teh alatan potong disambungkeun deui isep pageto cek nu nitipkeun marti kanu nyakelna di mana perang dunia katilu ia akan dipergunakan. Saya kira perang dunia katilu teh tinggal kumaha ente badani jeung Panji Gumilang. Sadeki wani piro sahaja abdi keng namu dipun lanceuk bisi pagar ayeuna boga pusaka jeung aya cerita teu ningali acan. Bisi isuk pageto bapak ibu maot hanya ka di kuburan teu ningali ieu. Bahkan kamari nalika milangkala di kacamatan dipaksa namut ieu Camat Ridwan Effendi bade namut dari pasikeun. Nah sebabna bukan gen keturunan. Pemalamun ke anak Haji Yusuf kaincuna meunang. Jadi ibu kudu daek jadi anak Haji Yusuf ngarabisa mun. Pemalamun ke pemajikan teu bisa karena batal wudu. Nu kitu-kitu wae apalagi kumaha aing mah. Jadi cindak nama urang teu urang munajat ke Allah bersama bari ngalenturkeun hate menundukkan kepala ngarumasakeun gede dosa jeung ngarasakeun loba gede kahayang gede pangabutuh hiji sing disalametkeun diri urang genapan sadaya balai keluarga urang daerah wilayah urang nagara urang agama urang sing aya dina tuntungan lindungan apingan Allah Subhanahu wa taala.
Ogenya kitu kene anu kitu daramang lewat nyeriungan sing dipaparin kesehatan ku Allah. Lagi-lagi kan ayeuna menuju menyongsong era pendidikan baru. Marangkali melebet sekolah, muga-muga aranya nusarakola di ayeuna nu masuk ataupun melanjutkan singkeng ilmu memanfaat barokah dengan catatan jangan sampai kacang lupa pada kulitnya. Nuna mereka pilih masalah kepedulian, alhamdulillah panginten di orang di DKM Ciang Selawi tekur diajak pidato orang Cihayam, tekur diajak ayeuna musyawarah, tekur diajak riweuh-riweuh, nu penting asal dibejaan ngadenge ngarti burusut teh di WC. Bukti Bu sudah mengalir ke dapur umum abdi itu tuangnya nepikeun kasih beng-beng narik eta daharen nepi ka hampir macet dina tanyakan eta pakatingku duka mogok mobil. Alhamdulillah. Terus kabagi sadayana. Ngan ieu teh aya informasi pun sanes somea yang makeur ngabuktikeun. Saya mah dia nagrog mah dek nyieun opieun. Bahkan dek nyuruan asa ge diamparkeun tapi duka abdi lolong tanona itu. Duka orang nagrog jadi siluman. Hah? Paling yang kita keharap arembung era mereka disebutnya siapa udunan teh atau keharap kurang lebih dari itu akibat sok pohon teh gara-gara sok beringat ke karuhun. Ya atur nuhun manawi aya kene waktu sangat tahun payunnya, sangat tahun payun. Dulur orang, baraya orang terus ngantunkeun sing ene rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kan teman di akhir-akhir ayeuna panginten anu biasana unggal tahun ngayakeun riungan di makam ku aya namang Covid kahalang. Teu tiasa ngalaksanakeun. Biasana bulan Mulud kasendat ku cuaca hujan. Ayeuna mah meungpeung halodo ieu nagaring nya orang tidak ada alasan nepikeun ka halodok garing di nagrog cai aca nu nepi ka notabene ustaz lagi alasan api aku gering cenah disebut detik itu dukanya duka lain horea mah horea tuh disebut alasan gering nya video kudu atur nuhun ibu bapak sadayana apunten sanes abdi pangaruh ieu. Nu matak bisi bapak ulah mah diizinkeun nyekalan mah kaduga. Cacak haji supaya ieu geus kamana karep. So, diheureun teh ka leuwih bisa-bisa diturun nyuduk ieu ka ieu. Pesawat bisa diturun bisi katerlaluan berarti sakit we nya. Itu bisa kalau leuwih gitu. Keterlaluan mah lalawara teuing pisilakaeun bahaya. Itu cek ali kubur teh ulah kamaraat atuh euy. Pan maneh teh sok ngadoakeun. Pan maneh teh sok aya ngajarahan. Pan maneh teh sok tukang sarat sapu di makam wilujeng enjing kanggo ngalaksanakeun opsi di makam. Maka diharuskan dan diinstruksikan siapapun orang yang sudah menerima pincuk dan bungkusan maka sangkana harus disakuan. Ulah dibalakeun di dieunya. Ulah dibalakeun di dieu. Segera siap-siap eta kesangkanan segera diwadahan. Ulah sampai orang teh kudunan teh ngirim teh ngadain ngopi ngabala gitu. Siga orang Amerika. Fut masofa wada makadar wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mudah-mudahan tahun payun abdi menak
sejarah anu konkret anu real. Bisi pagar orang lain keturunan Prabu Siliwangi. Sadayana ge orang Jawa Barat mah Tatar Pasundan lungsuran tidunya sadayana. Ngan pada aya nu angan aya nu caket nasabna. Ngan nu jelas orang alhamdulillah orang tos terang boga bapak, boga indung, boga aki, boga uyut hasil pernikahan sah resmi dari bernotabene agama Islam. Alhamdulillah. Bade naros kasadayana hadirin ieu teh muslim. Ieu teh mukmin. Ieu sae. Kan kudu ishad. Dokter satut ditaros tut kamu Islam nepikeun ka muslim lain mah ibu teh Islam manawi parang Allah teh sing semangat ibu Islam sing tarik atuh Islam ciri Islam apa? Lambang Islam apa? Ucapan Islam apa? Cinta bebarengan. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Urang ikrar wengi ieu menit ieu di luhur banusan karuhun urang ikrar urang ucapkeun dua kalimat syahadat engke isuk pageto saha wae ieu nu hadir diasukeun ka alam kubur nalika datang malaikat munkar nakir nanya agama naon ai kusia teh kadenge teh ai dua harita munkar bakal lupa nakir bakal nyingkir. Nazarna karena apa kurang jelas komitmen asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiba-tiba malaikat munkar nakir nanya wa ma dinuka mate kadenya ku siapa saing ikrar aduh pohok kan Ibu agama orang teh agama Islam. Ari agama Islam nu saha? Nu ibu sanes. Sanes dengan Allah. Dinun ilahiyun yudayul ukul hanya parameter agama yang patokan hidup untuk menuju akhirat. Jangan Anda harap dan punya harapan bahwa yang agama milik kita bukan. Lamun agama nu urang mah teu halal ge diharamkeun haram dihalalkeun. Kumaha urang we kusabab agama mah kagungan Allah nu Maha Kawasa. Urang mah menjalani tugasna sing inget ada halalun wa haramun al halal wal haram wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Itu patokan Islam. Nomor kedua ibu iman, bapak-bapak iman. Panas lagi mah udun. Orang mukmin. Ayat ciri orang mukmin. Terang ciri orang mukmin. Ciri orang mukmin mah mangka BKM benaran ngumumkan harpet sampuna di ati namahan mukmin. Kemaluman begitu emon. Amen. Dua oman merendah. Semoga orang jelema Islam jadi Muslim, jelema iman jadi mukmin, sehingga orang manusia menjadi orang anu muttaqin. Amin ya rabbal alamin
Bibarakatuhnya Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kana paratosanana, hapunten segala kasihanana. Kami atas nama dari kita panitia, Bu, tidak terbentuk panitia, maka sambutan panitia di atas nama sararea gitunya. Hapunten sareng hatur nuhun, sareng hayong lami, mari itu anu ngaharawos. Ayo bisikan, Yusuf, guys, gerangan doa, cenah aing ngadaguan doa itu. Gitu. Ayo cenah ceramah, teu nu kudu ceramahan mah cenah sareng ngelik. Ieu kami mah geus butuh di ceramahan. Itu kata ahli kubur kakuping teh. Itu sakit aing ngomong tarik. Komo gitu banyak mau diteruskan ngomong gitu budak. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua yang